ilmu kita DP Studio mahal tuh Production and Entertainment. jeung jarang deh. Da urang mah nu ngahina musuh, nu ngaledek musuh, nu mitnah musuh, mata kening diontrog, tuluy di-RT-keun, 7 tahun tepat tanya kalahkan nambahan musuh. Coba lamun nu ngahina, nu ngaledek, nu nyaci, lain musuh urang nu sabenerna tah awak sorangan. Heeh ya. Bandungan di Palestina pada keur perang di Israel. Kunaon orang Palestina make jeung merangan Israel. Masjidil Aqsa dianjurkeun nepi ka dijaga ku Israel. Ulah asup ka masjid, tapi hebatna orang Palestina nyawa ditanonkeun melaan ka masjid. Urang dieu na aya masjid nu ngajaga. Nepi ka nu ka masjid dikadek aya eueuh. Heuna atuh kana rasul. Tuluy geuning ti aya teh Allahu Akbar, jihad euy ka Palestina. Cing teh mang bisa nyeklan bedil.